Assalamualaikum warga-warga sosmed sampurasun. Seperti biasa recangan abi dinten ayeuna pada masak daging ayam dicikeun biasanya tahu sareng toge sareng uraten. Nah ieu si tahu aku abi teh dipasakeula besti seperti biasa we abi mah upami masak tahu bade ditogean teh si tahuna teh sok dipasakeula setengah mateng. Tah ayeuna urang kebereskeun ayam nu tadi nu tos ditaribuan teh nya biasa we ngadamel cikeunna ngan taribu serbaguna itu ngameh teh resep anak kadua itu cikeun teh nya tu urang balikeun ayeuna mah terus garing ditanapna tos kitu teh nya tos asak mah urang angkat tuh asa tos ieu nya lami kitu. Tah ayeuna urang gabreskeun anu ieu nu kadua jirangan. Biasa setengah kilo mah pasti 2 jirangan gorengna. Barengan pasan cikeun asak, urang nyisikan ieu ulaten. Disiksik kecil-kecil we nya diiris tipis ieu teh. Tos beres ayeuna tinggal ieu naon teh ngaranna teh si togena. Urang bersihan tina kulumutna. Pas bersih kieu nya urang cuci digesrek dicucina teh dikucek sangkan bersih ieu teh tuh besti dina cai anu mengalir nu balelor dina cai nu mengalir nya lajengkeun urang nyiksikan jengkol ieu teh tos dicipta-cipta abi teh geura tuang teh jeung nu enak gar teh cedud abi teh si huntu teh nyeri gara ieu teh si waos teh kumaha ieu teh mangkana geus nyiksikan jengkol tapi huntuna nyeri urang goreng heula we ayeuna mah eta si toge jeung ulaten nu tadi teh nya nu tos disiksik teh tos kitu teh urang kosreng tos rada layu urang asupkeun ieu si tahuna panghilap disamaraan besti saperti biasanya samarana royko pecin sareng pedes bubuk eta we abi mah digurih tuh dari masak tahu mah telami atau sakadar we ieu teh tos beres mah ieu urang lajengkeun nya kana ngagoreng jengkol tong salpok ieu teh minyakna hideung urut kamari ngagoreng kacang dalebar atuh lamun dipiceun mah nya keun we urang pake goreng jengkol. Tah si jengkolna tos asak deui ieu teh besti tinggal samarana biasa we royko tara di roykoan abi mah ketang upami goreng jengkol uyah we sareng pecinnya tuh alhamdulillah tos beres.